kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Al-haqu laisa bimahjubin anka innama mahjubu anta animadori ilai idlau hajabahu syai'un la satorohu mahajaba walau kana lahu syatirun la kana liwujudihi hasyirun wa kullu hasyirin li syai'in fahuwa lahu qahir wa huwal qahiru fawqa ibadi. Gusti Allah atawa al-haq nyatana pangeran anjeun teu kahijab kuna naon ti diri anjeun. Saestuna ari anu kahijab teh lain Gusti Allah tapi pandangan hate anjeun. Sabab lamun Gusti Allah kahijab ku sesuatu berarti Gusti Allah teh katutupan ku eta sesuatu. Lamun aya sesuatu anu menutupi Gusti Allah berarti aya sesuatu anu membatasi Gusti Allah. Tiap-tiap aya perkara anu membatasi sesuatu maka perkara anu membatasi teh menguasai sesuatu anu dibatasi. Padahal ari Gusti Allah eta anu maha menguasai di atas sadaya hamba-hambana. Artina ente ulah beranggapan, ulah mengira, ulah beriktikad, berpamadegan yen aya sesuatu anu ngahijab Gusti Allah. Sabab secara logika sesuatu itu baru akan bisa menutupi sesuatu yang lain kalau sesuatu yang menutupi itu lebih besar daripada sesuatu yang ditutupi. Anu leutik mau bisa menutupi kanu gede. Anu bisa menutupi teh nyata anu gede menutupi kanu leutik. Artina lamun Gusti Allah kahijab ku sesuatu, lamun aya sesuatu anu menutupi Gusti Allah berarti aya sesuatu yang lebih besar daripada Gusti Allah. Padahal kanyataanana mah cek kalimat nagepan Allahu Akbar. Teu aya sesuatu anu melebihi maha besarna Gusti Allah. Taku sabab kitu mangka mustahil aya sesuatu anu ngahijab Gusti Allah ti diri ente. Kaduana lamun Gusti Allah kahijab ku sesuatu berarti aya sesuatu anu membatasi Gusti Allah. Aya sesuatu anu menguasai Gusti Allah. Aya sesuatu anu mengalahkan Gusti Allah. Padahal kanyataanana mah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah teh nyaeta anu kagungan maha kawasa di atas segala perkara. Jadi lamun aya jalma anu boga pamadegan yen Gusti Allah terhijab oleh sesuatu,
mangka eta jalma teh geus salah dina pamadeganana. Ari anu sabenerna mah anu kahijab teh lain Gusti Allah, tapi hate manehna. Anu kahijab teh lain Gusti Allah, tapi hate ente. Jadi lamun ente henteu muhadharah, henteu mukasyafah, henteu musyahadah, eta teh lain ku sabab aya sesuatu anu ngahijab Gusti Allah, tapi ku sabab aya sesuatu anu ngahijab diri ente, nyaeta khususna ngahijab hate ente, sehingga hate ente teu bisa muhadharah, teu bisa mukasyafah, jeung teu bisa musyahadah ka Gusti Allah. Ari muhadharah, mukasyafah jeung musyahadah teh eta teh sabagian tina buahna riyadoh jeung mujahadah. Muhadharah teh hartina diangkatna hijab hate, sehingga eta hate jadi bisa merasa selalu hadir jeung Gusti Allah. Ari mukasyafah mah nyaeta diangkatna hijab hate, sehingga eta hate bisa ningali kana barang-barang goib. Sedengkeun ari musyahadah mah nyaeta diangkatna hijab hate, sehingga eta hate bisa menyaksikan Gusti Allah pada segala sesuatu. Ta muhadharah, mukasyafah jeung musyahadah teh eta kaasup kana hal. Ari nu dimaksud hal nyaeta kaayaan atawa kondisi jeung perilaku rohani, atawa kondisi jeung perilaku batin. Eta kaayaan jeung perilaku rohani teh pada umumna dipaparingkeun ka jalma-jalma anu daek riyadoh jeung mujahadah. Ari riyadoh teh intina mah nyaeta ngalatih atawa ngawarah nafsu supaya terbiasa ngamalkeun amalan-amalan anu dianggap berat ku nafsu. Eta ngaranna riyadoh. Amalan-amalan anu dianggap berat ku nafsu, contohna misalna salat berjamaah di awal waktu, qiyamul lail, dzikir panjang dina waktu penting, iktikaf, tafakur, ujlah, puasa jeung sajabana. Eta amalan-amalan anu dianggap berat ku nafsu. Taeta sadaya amalan-amalan anu dianggap berat ku nafsu teh moal bisa eksis dina diri ente lamun teu dibiasakeun ku ente. Ta proses pembiasaanana teh disebut riyadoh. Riyadoh teh ngabiasakeun, ari ngaran-ngaran ngabiasakeun mah mimitina teh pasti satengah maksakeun, satengah dipaksa, jeung prosesna bertahap saeutik demi saeutik, kalila-lila karasa ringan jeung karasa ngeunah. Sabab geus terbiasa, talamun geus karasa ringan jeung karasa ngeunah kakara ditambahan. Misalna anu tadina salat beutingan 2 rakaat, sanggeusna karasa ringan, karasa ngeunah, tambahan jadi 8, atawa tambahan jadi 20 jeung saterusna. Dzikir anu tadina ngan 100 atawa 113 kali misalna, lamun geus karasa ringan, karasa ngeunah, tambahan taikeun jadi 300 atawa 313. Ta eta ngaranna riyadoh, ngadidik ngalatih nafsu.
supaya terbiasa dina amalan-amalan anu dipandang ku nafsu sebagai sesuatu anu berat. Bedana ari riadoh mah eueuh embel-embelna naon. Jadi eueuh anu dipamrih, eueuh anu disuprih, kecuali saja ngagungkeun jeung sumurah diri ka Gusti Allah. Eta riadoh. Jadi ari riadoh mah lamun salat nangtungna teh dina taslim, lamun zikir diukna dina taslim, lain dina kahayang. Ari anu nangtung jeung diukna dina kahayang mah sejakna teh lain sejak ngadedekeun mahabbah jeung takdim ka Gusti Allah, tapi sejak ngadedekeun rupa-rupa kahayang. Artina lain sejak ka Allah, tapi sejak kana kahayang kanu dipikahayang. Saperti sejak kana harta, sejak kana tahta, sejak ka wanita jeung sajabana. Artina eusina teh lain ngagungkeun jeung sumurah diri, tapi eusina teh rupa-rupa pamenta. Matak mun ente erek riado sing inget nangtung jeung diuk teh dina taslim. Heuh. Naon ari taslim? Sabagean tina makna taslim antas kuna bi ilmilah, nyaeta ente geus ngarasa cukup kumaha uningna Gusti Allah sahingga teu aya pamentana naon ka Gusti Allah. Apapun masalah ente Gusti Allah teh sudah tahu. Apapun kasusah ente Gusti Allah teh sudah tahu. Apapun kebutuhan ente Gusti Allah oge sudah tahu. Apapun cita-cita hajat-hajat gerentes hate ente Gusti Allah teh geus nyaho jang nyahon. Pokokna mah segala sesuatu ngeunaan diri ente, baik yang sudah dialami, baik yang sedang dialami maupun yang akan dialami, semuanya sudah diketahui oleh Gusti Allah. Tak karena Gusti Allah sudah tahu semuanya, maka di situ ente sudah tidak perlu lagi meminta. Di situ ente hanya mengagungkan dan berserah diri ke Gusti Allah. Eta ngaranna taslim. Tulutina taslim kana tafwid. Ari tafwid mah sabagian tina maknana nyaeta ridho bihukmillah, menerima dengan senang hati, dengan sukarela, dengan lapang dada terhadap semua keputusan Gusti Allah anu berlaku ka diri ente. Eta sabagian perkara anu kudu diperhatikeun namun ente rek riadoh. Sedengkeun ari mujahadah mah intina teh nyaeta kahiji berasihan hate tina sifat-sifat tercela, kaduana mapaesan hate ku sifat-sifat anu terpuji. Contoh sifat tercela maksiat, sifat terpuji tobat, sifat tercela koret, sifat terpuji berehan, sifat tercela aral subaha, sifat terpuji sobar jeung ridho, sifat tercela sarakah, sifat terpuji qanaah, sifat tercela kaluluwihi, sifat terpuji sineger tengah jeung waroi, sifat tercela gede ambek, sifat terpuji gede hampura jeung sajabana.
Jadi orang teu bisa muhadoroh mukasafah jeung musyahadah teh lain ku sabab aya hijab anu ngahijab Gusti Allah ti urang. Kade urang salah sangka, tapi ku sabab aya hijab anu ngahijab hate urang ka Gusti Allah. Ta sabagian perkara anu ngahijab hate urang teh salah sahijina di antarana nyaeta karesep. Lamun hate pinuh ku karesep, mangka cahaya dikir teh teu bisa asup, teu bisa ngancik kana suwaida al-qalbi. Ari suwaida al-qalbi teh lubuk hati yang paling dalam. Jadi hate teh ibarat botol, lamun ente boga botol anu pinuh mangka eta botol teh moal bisa dieusian ku eusi anu sejen, ku eusi anu anyar, kecuali eta botolna dikosongkeun heula kakara bisa dieusian ku eusi anu anyar. Nya kitu deui hate moal bisa dieusian ku cahaya dzikir lamun hatena geus pinuh, di antarana nyaeta pinuh ku rupa-rupa karesep. Ari karesep teh barupana jeung sumberna berbeda-beda. Sabagian di antarana aya 4 perkara. Geus sering dicaritakeun diulang-ulang ta-eta teh 4 perkara teh. Ayeuna diulang deui supaya teu poho, supaya inget deui. Di antarana aya bahimiyah, aya sabuiyah, aya nafsu, aya setan. Ari bahimiyah nyaeta sifat binatang ternak. Ari binatang ternak karesepna nyaeta kana dahar mengeunah-ngeunah, kana nginum mengeunah-ngeunah, kana hubungan seksual, kana sare jeung ulin. Taeta karesepna bahimiyah. Sedengkeun ari sabuiyah nyaeta sifat binatang buas. Ari binatang buas mah karesepna teh nyaeta resep kana gelut, kana ngajago, kana ngajawara, kana ngajeger, kana berkuasa, kana menguasai wilayah, kana perdebatan, kana permusuhan, kana peperangan jeung saterusna. Taeta karesepna sabuiyah. Sedengkeun lamun nafsu mah bertingkat-tingkat. Aya nu resepna kana materi, aya nu resepna kana non materi. Mun secara globalna mah anu resepna kana materi saperti resep kana kendaraan anu mewah-mewah, resep kana perhiasan anu endah-endah, kana pakaian anu mahal-mahal, anu model-model, resep kana gadget-gadget, kana produk-produk teknologi anu canggih-canggih, resep kana duit, kana harta, kana banda jeung sajabana. Sedengkeun anu resepna kana non materi saperti resep kana kasaktian, kana kadugalan, kana pangasihan, kana pujian, kana sanjungan, kana penghargaan, kana penghormatan jeung sajabana. Sedengkeun lamun sifat kasetanan karesepna resep kana tipu daya, kana ngabobohong, kana ngabobodo batur, kana tipu menipu, resep kana makar, kana provokasi, kana protes, kana demo, kana pengkhianatan, kana kasombongan jeung sajabana. Taeta 4 perkara teh nyaeta bahimiyah, sabuiyah, nafsu jeung kasetanan teh aya dina tiap diri jelema. Kadarna beda-beda, menguasaina beda-beda. Ente pariksa ente nu mana anu dominan dina diri ente, anu kudu diriadohan, anu kudu dididik jeung dilatih. Ta eta sakabeh karesep teh lamun nyangkaruk dina hate, lamun jadi kadedemes, jadi obsesi dina hate ente, ta eta teh jadi hijab.
Di antara nyaeta jadi hijab anu ngahalangan asupna cahaya dzikir kana hate. Ari cahaya teh nyaeta anu mukakeun, disebut anu mukakeun teh lir ibarat kieu. Ayeuna panon ente bisa awas ka urang sabab di ieu ruangan teh aya cahaya lampu, caang ku cahaya lampu. Namun lampu poek, lamun poek ente teu bisa awas ka urang. Jadi ta ieu cahaya lampu teh anu mukakeun kana awasna panon ente sehingga ente teh bisa muhadoroh jeung urang, bisa mukasapa ka urang jeung bisa musyahadah ka urang kalawan pertela, kalawan eces nyata. Nya kitu deui cahaya dzikir. Lamun asup kana suwaida al-qalbi mangka baris mukakeun kana awasna hate sehingga hate anu tadi nalale, anu tadi na teu awas mangka jadi muhadoroh, anu tadi na teu ebreh jadi mukasapa, anu tadi na teu nyaksi jadi musyahadah. Tak kitu. Jadi kosongkeun heula hatena, di antarana nyaeta kosongkeun tina rupa-rupa karesep anu jadi kadademes dina diri. Pangosongkeun hate tina karesep teh eta kaasup kana sabagian tina riyadhah wal mujahadah. Namun tanpa riyadhah jeung mujahadah mah zikir teh jangan saukur jadi hadis nafsin. Ari hadis nafsin teh nyata ngan saukur jadi ucapan nafsu belaka. Terjadi cahaya anu mukakeun suwaida al-qalbi jeung terjadi cahaya anu nolak kana godaan-godaan setan. Ari zikir mah osok tapi elinganana nalika zikir teh kumalayang nyaeta kumalayang tina karesep kana karesep teu muhadharah jeung tawajuh ka Gusti Allah. Ari zikir mah osok tapi digoda ku dahareun kagoda, digoda ku inuman kagoda, digoda ku awewe kagoda, digoda ku duit suap kagoda jeung sajabana. Dalam gitu teh ngaranna zikirna ngan sabatas hadis nafsin, ngan sabatas ngocoblakna nafsu. Bibirna mah ngocoblak Allah 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 Allah, bibirna mah ngocoblak la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi nyatana paedahna efeknya jeung tengerep kana hate sabatena piluh diantara na piluh ku rupa-rupa karesep jeung diantarana deui sabab teu make riyadhah jeung mujahadah. Anu make riyadhah jeung mujahadah mah contona saperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sebagian tina riyadhah jeung mujahadahna anjeunna baheulana kantos 10 tahun di Persia. Di tahun pertama anu didaharna ku anjeunna teh nyaeta dahareun sesa-sesa pamicunan batur. Ini sesa dahareun, sesa buah-buahan, roti-roti jeung sajabana anu ku batur dipikeun ku anjeunna dipulung tuluy didahar. Eta keur ngalatih karesep kana dahareun, pan karesepna teh ngeunah-ngeunah ngahajar. Di daharna anu teu dipikaresep ku nafsu kitu. Di tahun kedua anjeunna teu dahar-dahar acan, ngan saukur minum hungkul jeung nu diinumna teh lain cai kopi lain cai susu,
tapi cai susukan. Di tahun katilu mah komo leuwih parah teu dahar teu nginum jeung teu sare. Eta teh sabagian tina riadoh jeung mujahadahna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Berat eta teh jang kitu teh. Eta mah kelas kakap, mun disebut kelas kakap teh mah heueuh. Atuh urang mah kelas-kelas teri atuh leuleutikan heula heueuh. Misalna mengurangi makan dan minum. Bari puasa sunah Senin Kemis misalna heueuh. Atawa mengurangi ulin jeung mengurangi kumpul-kumpul jeung manusia, mengurangi bergosip, memungkung kagorengan batur jeung sajabana. Tuluy mengurangi bicara, mengurangi tidur. Eta sadayana teh niatna sejak ngadidik jeung ngalatih nafsu dina raraga taqarrub ka Gusti Allah. Tatidinya engke karesep teh bisa bergeser. Jadi hate mudah resep, mudah senang, mudah bahagia karena perkara-perkara anu sederhana, anu teu sapira. Jeung deui bisa bergeser anu tadina resepna kana barangna, resepna kana dahareun jeung kana imanana. Jadi resepna teh lain satapa-tapa kana barangna, tapi resep ka Gusti Allah nyaeta kanu ngayakeun jeung kanu ngeunahkeun kana dahareun jeung kana inuman. Contona lamun ningali pamajikan anu geulis, lain satapa-tapa resep ka pamajikan anu geulis, tapi resep ka Gusti Allah anu ngageuliskeun pamajikan. Lamun ningali kebon cabe anu marontok anu lalebeut, lain resep kana tangka cabe anu marontok jeung lebeut, tapi resep ka Gusti Allah anu ngamontokeun jeung anu ngalebeutkeun tangka cabe. Lamun geus bisa kitu berarti geus bergeser tina nafsu kana ilmu. Encan nepi ka Allah mah. Ngan geus leuwih alus tibatan anu resepna ngan sabatas resep kana barangna hungkul. Lamun resep kana barangna hungkul mah berarti kakara nepi kana nafsu, encan nepi kana ilmu komo ka Allah. Lamun geus resep ka Allahna eta geus deukeut kana muhadharah. Tong boro hayang nepi ka Allah, hayang nepi kana muhadharah ge eta teh aya prosesna jeung perjuanganna. Contohna seperti Tuan Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tustari radhiyallahu an bisa nepi kana muhadharah teh sanggeusna melewati 3 periode. Anjeunna keur leutikna dilatih dididik ku guruna ku 3 wirid dina 3 periode, dina 3 kurun waktu. Periode pertama wiridna teh Allahumma i, Allahumma i, Allahumma i. Ari Allahumma i teh artina Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah bersamaku artina teh. Tuh dina periode kadua wiridna ganti ku Allahu nadiri, Allahu nadiri, Allahu nadiri. Ari Allahu nadiri artina Allah memandangku, Allah memandangku. Periode katilu wiridna Allahu syahidi, Allahu syahidi, Allahu syahidi. Allah menyaksikanku, Allah menyaksikanku. Sehingga nalika beranjak dewasa anjeunna geus aya dina muhadharah.
Salah satu cirina jalma anu geus muhadoroh diantara nyaeta aya na al-haya. Ari al-haya teh rasa malu, rasa era. Jadi tedaek niat goreng, tedaek ngucap goreng, tedaek ngelampah goreng, sabab era Gusti Allah, sabab irah wae dimana wae hatena selalu merasa bersama Gusti Allah. Ta al-hayate tata perhiasanana jalma anu iman. Sabab cek dawuh Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, al imanu uryanu walibasuhu taqwa wa jinatul haya. Ari iman teh buligir, ari papakeanana teh at-taqwa, jeung ari perhiasanana teh al haya.